Tah, dek ayeuna erek balanja di toko Winda seragam sekolahnya tepat nanti di Jalan Beringin arah Perum pokoknya mah bisa googling atau neangan di Google-nya di dieu teh komplit aya seragam sekolah merah putih, aya SD, aya SMP, aya SMA, pokoknya mah komplit di dieunya tasna terus kaos kakina, dasina komplitnya ulah poho teangan pokoknya mah di Google ge aya bisi pusing mah supaya pas dicobaan heulanya. Jadi alhamdulillah bisa dicobaan, bana bager. Jadi biasa dicobaan heula nya. Tong meh huntu atuh. Teh huntuna unger cenah. Jadi ada keompong jadi double-umplek mah ngarek sekolah deh unger tuh. Sakalian jeung tasna. Tah, keleutik mah daek make nu kieu teh. Ayeuna mah teu kerasa euy. Anak make nu kieu aduh urang teh bating geus kolotnya. Ayeuna mah make nu kieu terus lanjut make nu kieu tah urang teh nya ngandek mah teu teh make nu kieu da geus pegat nepi ka dieu. Tapi keun bae lah gitu anak mah kayak dieu terus deui gitu. Keun bae lah ku anak we nya pokona mah jeung ente anu sok anu ngeluh wae tah anu sok ngeluh wae geus nepi ka dieu tapi ngeluh wae aduh lebar daek oge nepi ka dieu tara ngeluh semangat pokona mah nya. Jadi itu tah jang budak SD mah beujeuhna ieu nya jang SD terus aya topina lamun jang budak SMP ieu jang budak SMA ieu tingali komplit pisannya pokona mah tasna tuh tasna tingali nah asal ulah budak SD make ieu ulah ieu mah jang guruna guru SD ieu mah salahnya budak SD make ieu mah tah mun budak SD mah ieu tah gitu oke. Jadi ente anu boga budak leutik keneh rek sakola pas tangannya Winda pokoknya mah aya 25 cabang khususnya di Tangerang mah ieu pas di hareupeun sakola pisan SD Negeri Karawaci genep ya bisa googling tangan we di Google oke. Hatur nuhun.